Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Bedog Karamat. Ieu dongeng karangan Cucu Komara Deui Fitri. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Panginten ayeuna teh nincak seri anu katujuh mangrupikeun seri anu terakhir. Mohon dina waktos ayeuna ieu dongeng urang tamatkeun. Panginten sateu acan Mang Guru namatkeun ieu carios, Mang Guru bade kintun-kintun ka sapalihna para pemirtub anu parantos masihan pairan dina kolom komentar seri anu kagenep. Kintun-kintuna diantawisna wae nyaeta kanggo Mamah Nuri Nurhayati, abdi hadir, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Laksono Hendro, waalaikumsalam WRWB. Alhamdulillah manco deui hanupis MGR Bedog Karamatna. Sami-sami. Teras kanggo Kang Erik Sunandar, hadir manco deui Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Kusnandar Kus, manco teras, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dika RSBR, alhamdulillah sehatnya Mang, Bogor manco hatur nuhun, sami-sami. Teras kanggo pangersa Abah Suba, neras nyakseni, hatur nuhun pangersa Abah Suba. Teras kanggo Mamah Ani Mamah Andri Karawang, alhamdulillah hadir deui mitra nuti Dubai MGR, hatur nuhun Mamah Andri Maulana Karawang di Dubai. Teras kanggo Kang Heri Supriyadi di Cianjur, mantap lajengkeun. Hatur nuhun Kang Heri. Teras kanggo Nenek Ani di Subang, hatur nuhun. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Prabu Arjuna, mantap di Banjar saurna teh. Mung sakitu anu tiasa dikintun-kintun, Mang Guru maoskeun dina pairan kolom komentar seri anu kagenep. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, nempo kajadian kitu Rudi olohok bengong, kakara sadar bedog gulung geus bebela ka manehna. Sorolok kuprak, bedog gulung asup deui kana sarangkana. Bat kawas anu hirup bedog teh bisa kaluar jeung asup kana sarangkana ku sorangan. Bari leuwas keneh Rudi mesat bedog gulung, kaambe bau hanyir getih. Hek dirampak lalaunan, karasa leueur, baseuh. Hebat bedog gulung, nyaan ieu mah bedog karamat, ceuk Rudi bari meresihan bedogna ku kararas daun cau. Dina kahayaan kitu ujug-ujug barasat, aya anu ngabarasat kaluar tina bedog gulung. Aneh, bedog hideung bet aya cahaya bodasan, jaba semu hejo deui cahayana teh. Mani ngempur nyaangan kasabudeureunana. Acan oge kaheran Rudi leungit, cahaya bedog teh geus robah deui. Lalaunan eta cahaya ngumpul kawas anu ngagulung. Peletek siga haseup, jelegedeg ngajanggelek jadi saurang jalma. Aki-aki anu kamari, ceuk Rudi ngagarendeng. Geus henteu sieunneun deui ayeuna mah,
pedah geus wawuh kana wujudna. Jaba sababaraha kali ditulungan bae ku bedog gulung anu matak. Basa aya wujud aki-aki Rudi kalah ka neuteup. Aki-aki tea papakeanana siga wali, dijubah bodas, diudeng mani buni, janggotna panjang deui. Mani bodas semu herang, ditetep beungeutna dahayang sidik, teu daek sidik serab ku sorotna, ngan katembong si akina keur seuri ka Rudi. Ih, geus teu sieun ayeuna mah jalu, ceuk si Aki. Henteu Ki, geus apal, Aki mah bager ka abi, tembal Rudi. Syukur atuh jalu. Rudi ngesod hayang deukeut ka si Aki tea, teu bisa deukeut. Atuh da si Akina ngangkang diukna. Rudi colohok we. Kakara saumur hirupna nampo jalma diukna teu napak kana ubin. Dupi Aki teh saha nya? Cek Rudi ngawani-wani maneh nanya. Jalu, ngaran Aki teh Aki Wulung. Mun hijab butuh bantuan, geroan we ngaran Aki tilu kali. Cangtu Aki bakal datang, cah kitu jalu. Nyaan eta teh Ki. Aki Wulungan saukur unggek nganyakeun. Rudi colohok teu percaya kana dedengeanana. Ngan ulah salah mangsa we jalu nyalukannya nya. Kudu iraha atuh Ki. Jinya mangsa hijab ke nyaku bahaya. Mun hijab bisa kenyeh ngejat mah, ulah ngageroan Aki. Siga tadi meureun nya Ki. Nya jalu, siga caji, tembal Aki Wulung. Barang Rudi ngicep, Aki Wulung geus ngiles. Atuh puguh we Rudi hanjakaleun, hantem gegerowan, teu daekeun datang bae. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, keur kitu cileger. Sada gelap mani ngajeleger, barasat kilatna kating buri nyai. Rudi murungkut bakating kusieun, puguh gelap teh mani asa deukeut. Jaba kilatna kawas anu rek nyamber ka manehna. Kareret ku juru panonna, kilatna meni sagede-gede lodong katempona teh. Rudi peureum bari nungkupan ceulina ku dampaleungeun. Gileger. Kadenge sora kawas Gunung Bitu. Hawar-hawar sada aya anu nyalukan manehna. Sidik sorana mah sora bapana. Rudi. Cenah. Nah, kamana atuh budak teh? Ceuk anu sejena. Renjag Rudi kakara sadar, gancang turun tina saung ranggon. Barang celek nincak taneuh, leng sirahna karasa lieur, reupeurem nahan kalieur. Brai beuntak, Rudi rungah ringeuh, manehna luwak liuk nitenan ka sakulilingeunana. Aduh, di mana ieu teh? Di Pasir Astana kitu, pokna. Rudi. Kadenge deui anu gegerowan. Pak, ieu di dieu, Pak. Tembal Rudi satarikna. Mang Engkos jeung Mbah Soma tingra ringeuh, ret kapal lebah datangna sora. Bereh katembong, Rudi keur cingogo bari nyekelan sirahna. Puguh teu kuateun ku lieur manehna teh. Ku ajeng Mang Engkos luncat, karawak newak Rudi, dicekel leungeunna pageuh pisan. Bah, ieu di dieu, Bah. Pokna ka Mbah Soma. Keajeleng Mbah Soma oge luncat. Tel dampaleungeunna ditapelkeun kana sirah incuna. Gerenyem mapatkeun jampe pamakena. Salesep aya hawa tiis asup kana embun-embunan Rudi. Pak, Bah, cek Rudi bari ngarontok ka Mang Engkos. Sieun, Pak. Pokna bari ngadeg-deg. Geus da geus aya bapa jeung abah ayeuna mah. Teu kudu sieun, cek Mang Engkos. Nya ti mana atuh maneh teh Rudi? Cek Mbah Soma. Di jero guha, Bah. Yey, jero guhana oge, Bah. Abi teu bisa balik. Guha. Oh, di mana aya guha? Di Curug, Bah, di Wahangan Cihurang. Beuh.
Adon nyabanya maneh teh. Heukeun bae da geus salamet ayeuna mah. Urang balik wae ayeuna mah hayu. Rudi dituyun ku Mang Engkos. Bah Soma nuturkeun, memeh indit. Rudi ngaret ka sabudeureunana. Manehna katembong rucang-riceng, puguh asa teu kaharti. "Abi teh kunaon nya, Pak?" pokna ka Mang Engkos. Leungit, geus 3 poe. Kakara kapanggih ayeuna, tembal Mang Engkos. "Leungit, apang dina guha teh, Pak? Hayang balik eueuh jalana." Eueuh guha di urang mah, guha ti mendi, ceuk Bah Soma. Maneh mah dibawanya bah kudu goib, tah kitu. Pokna deui Bah Soma. Mang Engkos neuteup ka anakna, awas aya anu dititenan. Rudi mah cicing we, puguh teu wani rek malik neuteup teh. Ku bapa teh di teangan, ngan teu kapanggih. Aya suluh wungkul ngagoler dina di jalaneun. "Suluh anu abi, Pak?" "Heeh, geus dibawa ka imah ayeuna mah, ngan bapa aneh. Badog maneh murag dina gawir, nyelap dina dapuran tamiang." "Apan abi disarodot di dinya, Pak? Basa ngudag Mang Karsu," tembal Rudi. "Geus maot Mang Karsu mah, poe mangkukna dikuburna oge." "Maot? Ari anu ngagupayan ka abi saha atuh nya, Pak?" "Nya teuing meureun bangsa anu gaib teh ya." "Yeh, disangka ku Abah mah, maneh teh palid Rudi. Murag kana curug tah kitu," ceuk Bah Soma. "Henteu Bah, da aya guha di dinya teh." Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru anu saterusna, ngandarakdak weh Rudi nyaritakeun kajadian anu geus kaalaman ku manehna. Kabeh dicaritakeun, eueuh anu kaliwat. Mang Engkos jeung Bah Soma ngadengekeun. Sajaroning kitu, Bah Soma ret deui kana bedog hideung anu ngagaplek dina cangkeng incuna. Bedog karamat. Moal salah warisan ti Aki Wulung Geni," ceuk Bah Soma. "Saha Aki Wulung Geni teh, Bah?" ceuk Mang Engkos. "Ngaran aslina mah Ki Braja Geni, ceuk karuhun. Manehna teh saurang panglima perang karajaan Cirebon. Boga pakarang ka memetna, nyaeta Bedog Wulung." "Bedog hideung, Bah?" "Nya, kulantaran boga bedog gulung, nya lah jadi Aki Wulung. Ngan teuing di mana makamna teh, Abah oge teu apal." Rudi ceuleumeut ngadenge caritaan akina kitu teh, ret kana bedogna. Heg dicabak. "Pak, tah ieu bedogna teh," pokna. Ku Mang Engkos dipesat. Nyaan hideung sagala rupana, malah semu-semu hejo sagala. "Bedog aneh nya, Bah," pokna ka Bah Soma. Ku Bah Soma diilikan bedog gulung teh. Manehna katembong peureum. Heg beunta deui ret ka Rudi. Geus kuduna jadi milik maneh we jalu. Tarima we da bakal gede mangpaatna. Ngan ulah geruh ka batur, bisi matak ribut tah kitu jalu." "Moal, Bah, tek diteundeun we di kamar Bapa," ceuk Rudi. Alus. "Bager deui si Aki Wulungna oge, Bah, rek nulungan ka abi cenah." Nyatang tu atuh jalu, da geus jangjina kitu. Cing saha anu kaancikan, bakal meunang pangapingna, ceuk Bah Soma. "Nya syukur we atuh, geus sugan matak maslahat keur urang saretea," ceuk Mang Engkos bari ngasongkeun deui bedog ka Rudi. "Bawa we ku Bapa," ceuk Rudi. "Heug atuh, urang urusnya," ngarah karasa maunatna. Rudi ngan saukur unggeuk bari leumpang ti heula. Mang Engkos gancang nyoren bedog gulung. Ari Bah Soma kaciri nyerengeh seuri. "Nuhun Ki, geus mangapingkeun incu kami," pokna. Barasat tina bedog gulung kaluar cahaya. Teu katembongeun ku Rudi jeung ku Mang Engkos mah. Puguh cahayana saukur saliwat pisan. Geus kitu takdirnya we Soma. Kami rek ngancik dinya eca pakarang." Kadenge aya anu ngaharewos kana ceuli Bah Soma. Bah Soma unggut-unggutan ret kana bedog gulung ngagaplek dina cangkeng Mang Engkos.
ret karudi keur nikreuh leumpang. Nuhun Gusti, pemuga sing gede mangpaatna keur incu kami. Cek Basoma dina jero hatena, langit geus sareupna, panon poe nyumput di tukangeun gunung. Rudi geus tepi kaburuan imahna, daragdeg lumpat, hayang geura tepung jeung indungna, rek bebeja ngarah indungna temelangeun. Yeh, tamatnya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos urang ngadongeng deui dina carios anu sanesna. Mangguru sejamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.